Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وكان الله إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a ba'at fal tazawwaj fa innahu aghaddu libasar wa hasanatil faj faman lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Al-hadis amma ba'd. Alhamdulillah langkung timpayun semangat orang sami-sami manjatkan puji syukur kahadrat ilahi rabbi anu mana bireh urang sadaya di saah. Alhamdulillah masih dipaparing yuswa sehat oleh kesempatan dina raga ieu haflah mubarakah. Kal mudah-mudahan sabab ieu riungan sing janten cukang lantan lungsurna rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pidoh Rasulullah SAW, ya mami muslimin
yad'u an dzikrillah illa wa khafatil malaikati yastaghfiru li ahliha. Tepatos murung muslimin saja zikrullah nutur agama Allah, nuturkeun acara perintahan Allah Subhanahu wa taala. Illa wa khafatil malaikah angin ieu diriung ku piang malaikat yastaghfiruna li ahliha mang nedakeun pangampura ka ieu riungan. Ku hana kitu mudah-mudahan ieu riungan pinuh ku pangrahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadiyakumullah. Cunduk waktos dina ieu waktos anu sakumatos diwaadkeun pribados sebagai anu ngadugikeun maksad ieu rombongan ti aya sanes anu partami nyangakeun silaturahmi khususna kasebe maksud di dieu umumna kahadirin anu sumping di tempat kalian mudah-mudahan ku silaturahmi ieu alhamdulillah jodona geni di waktu ieu panos diwaat di awalna bireh anjeunna bade ngalaksankeun nyukarkeun kewajiban hak janten urang pamilana. Simpai paparayaan sageser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna nyanggakeun ieu calon panganten pabeget anu kalintang gagahna tur cacanakanana. Kumaha walaranti keluarga besar calon panganten istri anu dinten ayeuna baris dibakilkeun ku Bapak Ustadz Muhammad Ilyas kahatur waktu serang tepat di hadiranan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifaa wa wada'a alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayyughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati fadaysa minni. Al-hadis. Puji panghias ati anu maranti urang pintonkeun kandat Allah anu maha suci. Puja panghias rasa anu tos biasa urang sangakeun kandat Allah anu maha kawasa. Kalayan urang sami-sami nyanggakeun sagala rupi syukur kehadirat Allah anu kagungan sifat ghafur. Teka kantun sholawat miwah salam dia dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah kulawargina sahabatna miwah tabi'in tabi'in tur dugi ka urang sadaya selaku umatna terutami dina saat ieu urang sadaya insyaallah bakal nyakseni bakal nyaksian nyata peristiwa sejarah anu sangat sakral dua hamba Allah dua nonoman anu insyaallah detik-detik ayeuna bakal ngalaksanakeun nyuk curug galur sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa anu kapunut ku urang sadaya sami-sami doakeun ieu dua nonoman anu bakal ngalaksanakeun sunnah Rasul mudah-mudahan aya dina sakinah mawadah warahmah. Hadirin kaum muslimin sadayana ngahaturkeun soe nuhun daksa ketika bingahan khususna ka Bapak MC anu parantos masihan waktos kanggo sambutan panempian di atas nami keluarga besar Bapak Armen kalin janten keluarga Ibu Arni. Mudah-mudahan dan rupi lengkah urang sadaya dina saat ieu aya dina rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Khususna ka
keluarga besar rombongan panganten istri alhamdulillah wa syukrillah kalayan waktu anu sangat relatif tepat alhamdulillahnya da angkat kali tak abi yakin ba'da subuh sanes qobla sebenarnya insyaallah wena ba'da alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah wa qad fajal muttaqun. Hadratil mukarramin, para alimil ulama wal juama sanos di sebatan asma katut jabatan anak bawi raos dan ngirangan rasa hormat nasim kuring kamar anak hadirin utamin keluarga besar di pihak calon panganten pameget wabil khusus keluarga besar calon panganten istri wargi tatanggi sadaya anu sami-sami lumingkung di ieu tempat anu kusimpi hormat dipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawuh syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalayan ku widi ku ridho mantena urang sadaya dina saat ieu tiasa ngalinggihan tiasa nyakseni dina raraga urang nyakseni pertikahanana saderek Muhammad Ishak Sadikin sareng Neng Madina Indah Kristin. Alhamdulillah ieu marantanana waktu kepengker parantos daftar jagrag alhamdulillah parantos memenuhi syarat baik syarat agamana nu anut ku urang tanapi syarat dari gabana sesuai sareng undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74. Alhamdulillah Cep Ishak sareng Neng Madina ditos memenuhi syarat tumali marantena parantos antarodinnya hartosna saling menyetujui. Nah, kedua pihak teu aya paksaan teu sanes kedua pihak telah sepakat sekaligus didukung dirojong ku keluargina masing-masing. Alhamdulillah mantena dina denget ieu parantos tiasa ditikahkeun salajengna Cep Muhammad Ishak Sadikin baris nikah ka Neng Marina Indah Kristin anu insyaallah baris masrahkeun mangrupi mahar tenapi mas kawin ku mangrupi perhiasan emas 10 gram oh 20 ya 20 gram ya 20 gram kontannya aya ketinggal teras dua saksi sanes sadaya nyakseni itu nya namun ditahsiskeun mun dua insyaallah kanggo saksen ti pihak calon panganten pameget nyaeta kersana Bapak Sudrajat Sidik. Alhamdulillah nyarakananya alhamdulillah sanes kanggo saksen ti pihak calon panganten istri nyaeta kersana Ustaz Muhammad Hidir. Alhamdulillah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ishak Sadikin. Saya nikahkan anak hamba Marina Indah Christine dengan mas kawin 20 gram emas dibayar kontan. Nampi abi nikah kaputri tegas Bapak Marina Indah Christine bin Armen kalayan ku mas kawin 20 gram bayar kontan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha jamil a'mal al-afas wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sadajati min jamil khairati fil hayati wa badal mat. Allahumma rizqna waladan salihan saliman fid dunya wal akhirah. Allahumma rizqna waladan salihan saliman fid dunya wal akhirah. Allahumma rizqna waladan salihan saliman fid dunya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana idal walina wa akhirina ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma alif bainahuma kama wa alif baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama wa alif sayyidina Ibrahim wa Safar wa alif bainahuma kama wa alif sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama wa alif sayyidina Ali karramallahu wajhah wa sayyidatuna Fatimah Tajhar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fil khair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.